jelema anu mana anu embung diajak beunghar, jelema mana anu embung diajak memewahan. Sampurasun, baraya lain puisi dimanapun kalian berada. Konten anyar guys, yo lain papatah. Pokoknya tungguan tiap Senin, Rebo, jeung Jumaah jam 8 peting aya konten lain papatah di mana orang bakal menjawab pertanyaan anu geus ditulis dina kolom komentar dina postingan Instagram. Jadi follow heula Instagramna lain puisi. Tah dina konten ieu urang bakal macakeun pertanyaan anu ditulis dina komentar eta. Gitu guys. Tapi saacana anu acan subscribe heula link YouTube-na lain puisi channel anyarnya. Sok meh urang sumanget berkarya. Langsung we lah ya. Pertanyaan pertama datang nanti Rehan Khanshail. Awewe teh ka urang ngan mandang hartana hungkul, tapi teuing bakalnya keneh teu nya ka urang di saat urang teu boga nanaon. Tah guys, aya paribahasa kieu. Kalem we cinta mah nu penting mah mapan we heula da geus sukses mah. Awewe atau pasangan nuturkeun itu bener, itu sangat-sangat benar. Di saat urang geus sukses, urang akan lebih mudah mencari pasangan. Tapi pertanyaannya, dia yang daek jadi pasangan maneh, bener-benernya ka maneh atau karena kesuksesan dan harta maneh? Sakali deui. Di saat maneh geus sukses babari dengan pasangan, tapi pertanyaanana, dia daekeun ka maneh karena bener-benernya ka maneh atau karena harta dan kesuksesan anu ku maneh geus dipigaboga? Karena jelema anu mana anu embung diajak beunghar, jelema mana anu embung diajak memewahan, jelema mana anu embung diajak ku jelema anu mapan. Tapi hari ini, hari kemarin, dan hari esok itu beda. Bisa wae ayeuna maneh sukses, ayeuna mah di luhur. Tapi apakah isuk di saat maneh jatuh itu masih kena bisa narima? Nah itu PR na sih sebenarnya. Tapi balik deui kana kemampuan maneh mengendalikan, kemampuan maneh mengendalikan dan mengatur arus. Selama maneh sukses, awewe bakal bener-bener setia atau henteu nya tergantung maneh. Apalagi lalaki adalah sebagai pemegang kendalinya. Kitu kieuna awewe kumaha lalaki, asal lalakina jago gitu. Tapi di sisi lain aya kieu urang sangat-sangat setuju di saat mending keneh nayangan pasangan ti nolna kondisi maneh. Jadi mapan dan suksesna maneh dirangkai dengan pasangan maneh anu sarua daek berjuang. Jadi di saat engke sukses, amis pahitna hirup teh kaasaan ti nol jeung pasangan, bakal hese bercerai, bakal hese papisah karena dari awal kamu dan dia sudah benar-benar berjuang. Meskipun kendalanya di saat maneh teu boga nanaon, di saat maneh ayeuna acan sukses akan sangat hese neangan pasangan. Masuk akal. Karena di luar sana orang-orang butuh orang anu bener-bener bisa menjamin kebahagiaan anak. Meskipun kebahagiaan hari esok tidak bisa dijamin sabenerna mah, tapi realistis dan manusiawi di saat jelema hayang boga pasangan anu mapan. Bebas eta mah nya, deuk sukses heula terus engke neangan dengan resiko ketulusannya dipertanyakan, atau dari awal neangan pasangan anu bisa narima maneh dan berjuang babarengan jeung maneh dengan catatan eta rada hese neanganana. Bebas dua pilihan. Karena hidup adalah pilihan. Maneh milih nu mana eta nu kudu diresikoan. Karena resiko eta lamun ku maneh bener-bener dising hareupan akan ngahasilkeun sesuatu bener-bener ngabahagiakeun di masa depan maneh. Seperti itu guys, episode pertama pertanyaan dari Rehan Khanshail mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan bisa sedikit meringankan kabingungnya. Da karena ku ngobrol mah sagala ge beres, apalagi ngobrolna ngeunaheun gitu. Karena menurut orang semua permasalahan jelema itu sarua karena Allah Maha Adil. Bedana aya anu acan di alaman, aya anu enggeus ka alaman, aya anu eukeur. Berarti siklus permasalahan jelema teh sarua. Di saat maneh acan tatanyalah kanu eukeur, tatanyalah kanu geus pernah ngalaman. Minimal di saat maneh eudeuh ngalengkah aya gambaran kudu kumaha wae lamun maneh ninggang dinu masalah anu sarua. Seperti itu guys. Sok
share, like, komen video iya, mudah-mudahan bisa berguna jangan orang-orang di sekeliling maraneh guysnya. Jangan lupa subscribe. Dan iya kata-kata ti orang, hampura lain papatah, lain mamatahan, tapi menceritakan tentang beberapa pengalaman orang anu geus pernah kealaman dan berhasil dilalui ku orang. Seperti itu guys. Yo. Kata-kata ti orang, omongan orang nu asupna cokot, nu gorengna picen. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode lain papatah selanjutnya. Dadah.